Bismillahirrahmanirrahim. Punya teliti, ternyata horenganan nu gede ganjaran nama pedagang. Pedagang. Oh bener. Gede ganjaran. Hebat pedagang. Lain lalagaan bener. Pedagang teh nomor hiji nu mantak moal aya moal pati-pati dagang dijadikeun nomor hiji lamun teu dipilih ku Gusti Allah. Buktina Kangjeng Nabi urang lain tani dagang. Tuh, alhamdulillah teh heula bae. Ba'du sahabat ditaros. Bagusan mana at-tajirus saduq, pedagang anu bener anu jujur jeung anu mutafarrig lil ibadah juntrung ibadah. Coba maningan mana jeung hebat mana jeung nu leuwih dipake karesep ku ente ka sahabat nu mana? Apakah tajirus saduq am huwa al mutafarrig lil ibadah? Pedagang anu bener atawa anu ibadah bae, makahan ngaji di masjid bae, di majlis bae, dibandingkeun jeung pedagang nu bener ieu moal tepan nu mana? Jawabanana sahabat at-tajirus saduq ahabbu ilayya. Pedagang anu bener anu jujur eta nu paling dipake karesep ku kaula. Masya Allah. Mantak alhamdulillah hadena ge Haji Pendi pedagang. Iya dipake karesep ya ini. Pohara ieu. Ngan di dinya ge at-tajirus saduq pedagang nu banget bener make banget. Banget bener. Nu pohara benerna. Ditanya naon sebabna ieu pedagang anu bener teh dipake karesep? Oh, lantaran jurigna datang loba jasa. Yati syaiton fi tariqil mikyal wa fi tariqil mizan wa fi tariqil masahah wa fi tariqil ahdi wa fi tariqil ita wa fi tariqi datang setan ka pedagang mah. Di mana ye? Hiji dina nimbang, setan dirinya joget. Joget setan. Dina ngitung setan geus kikian bae. Kurangan. Kurangan. Hayu. Biasana mengaji aya lepitan karung teh jumlahna sabaraha teh? Sabal teh segitu teh. Biasa 100. Nah, setan bisik. Kurangan hiji. Jadi lamun satrek teh satrek puso eta sabaraha teh? 50.000. Nah, jadi lamun sabal dikurangan hiji kurangna sabaraha? Tuh, nyahoan jasa 2.500 cenah. Atuh berarti teh pinter jasa. Ya Allah, paingan Haji Agus mungeun babaturan jeung nyana. Atuh iya. Martu dia. Yati setan fi tariqil mizan tapi tariqil mikyal nimbang. Karung mah dari timbang kan ente nya nama cuma dihitung doang kurang-kurangna gitu. Eta lamun kanyahoan kurang dihitung kan telepon tah. Engke kumaha tah jawabanana? Ini ada kekurangan 2.000 gimana teh? Oh, di jalan itu mah kali ada yang nyolong, blon. Itu logika teh. Ente mah faktor kesengajaan. Aduh, parah ya mah kos ge dagang. Masya Allah. Paling minim anak-anak kali tuh. Waduh, ngitungnya ngeberes lah anak-anak. Mohon maaf aja lah, namanya juga karyawan. Udah jangan salahin saya. Ya udah tinggal hitung aja kekurangannya udah. Gitu bae palingnya kos gitu tah. Nu enggeus kos gitu tah. Masa dikurangan di jalan? Jadi tuna. Nah iya setan tah.
dina nimbang di warung leutik bae ge warung leutik geus datang we joget setan di dinya sakilo kurangan saon kurangan saon hayu kurangan lamun aya 10 kilo kan jadi 10 on jadi lamun aya 100 kilo berarti 100 on itu berapa kilo tuh nyawan lancar maksudnya karena gitu-gitu lancar jasa tah. Ya Allah emang batur jurig beren Gusti Allah aduh geus nu ngameteran komo teman tukang jengkol bisa jasa kan tukang jengkol di pasar kurang keur leutik pan sok neulekeun bisa nama teh segitu ieu na leungeun aya hiji mah hiji dua mah tilu mah tilu opat mah opat lima mah loh 12 loh si beneran tuh sudah ngitung coba aing mah meuli 100 hitung di imah tek datang kaya 100 bae ge eta kurang eta 100 bangsa-bangsa 20 mah kurang bisa teh tukang jengkol ya Allah hiji mah hiji dua mah tilu mah loh setan aduh tapi tukang obat mah enggak ya Pak ya enggak ada ya susah setan susahin takut disuntik kali oh jujur ya nama jujur siapa disuntik setan Masya Allah tuh iya orega dan pohara jasad nah datang melalui hitungan datang melalui timbangan datang melalui meteran datang melalui kalau besi gimana Pak ada juga pengurangan aduh Masya Allah iya pedagang iya boro-boro pedagang gede pedagang letik baik pedagang letik kudu bae ngurangan tukang beas iya nu main bisa jasa tak Masya Allah ngaleteranana set satu dua iya gorengan iya bisa nih eta nu kayu teh nu kitu maranti kayu teh naon ngaranna eta kerokanana kerokan ieu mah main bae teh bisa tukang beas kula sok ndelegeun bae ieu pan tukang beas ieu kitu bisa eta nya ku cepet jadi teu kanyahoan 10 liter seperapat mah geus aya bener kan mana di tukang beas ayo ngaku aduh ya Allah ya Rabbi guys tamah eta mau jelas-jelas kuari tukang gabah lamun nusok melian teh taka imah-imah almarhum abah teh pan sok ngajual gabah tah waduh eta kalengna handapna ngendong kaleng ngendong handapna ngendong Masya Allah ngendong biasa kahandap geus teu bisa dilempengkeun teu bisa nangtung tak kaleng kudu dicekelan kieu ye lantaran ngendong kahandap giliran bae urang deuk meuli naik kaleng keluar kaleng naik Masya Allah ngajengking Masya Allah barang ditanya mang ieu mamang tukang gabah orang mana orang pondok sial bener orang pondok ye kaleng letter dimain-main gitu nemendak Kangjeng Nabi mual pati-pati ngomong at-tajirus saduq tajir pedagang nu bener leuwih utama tibatan jelema nu juntrung ibadah sebab ibadah mah di masjid sorangan bae teu ngarugikeun batur dek salat mangga bae dek zikir mangga bae dek baca Quran mangga bae tinggal ngamainkeun ikhlas jeung henteu ikhlas ta diri sorangan tapi pedagang mah ieu jihad fisabilillah torojol setan lamun nyana lulus digoda ku setan ieu nilena sarua jeung perang sabilillah lain alhamdulillah kitu henteu sih togol alhamdulillah buku tadi ge beungeutna robah tah ieu yatihus syaiton itariqil mizan lamun urang nimbang hate
kurangan estetik tapi orang teger ulah kajian hukum dek rugi dek untung pokoknya mah sakilo baik berarti lulus ngameteran sameter baik lulus eta lamun baheula asok meuli tadi Tangerang teh ngameteran lawon cepet jasa bisa seret meuli 5 meter aya 4 meter setengah kunaon bisa nama teh pedagang ya Allah ya Rabbi eueuh nu jujur ternyata Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu teh ya horenganan eueuh nu jujur ai eueuh jasa mah meureun teu ngan 1000 hiji pedagang nu jujur wallahu alam nu ieu maksudna nu deukeut mah sarua jeung perang nyana nu mantep pedagang lamun jujur pangheulana ka sorga alhamdulillah malulu alhamdulillah ka sorga pedagang nu jujur ya Allah ya Rabbi sarua jeung al-ghaniyus syakir afdalu minal faqiris sabir eta jelema nu sugih bersyukur ka Gusti Allah leuwih utama tibatan jelema nu fakir nu sabar jelema fakir sabar ganjaranna gede jasa dibandingkeun jeung nu sugih bersyukur masih hebatan nu sugih sebab lawan nu fakir sabar ngan nyana doang ai anu sugih bersyukur karasa ku kabehan ieu ge pedagang bener atuh pan ngeunaheun kabehan coba pedagang nu teu bener sia lain moal meuli deui karung ka Haji Pendi emang kunaon jadi kurangan jadi oplos kayak ku baledeg gitu mulai geus nah teu disumpahan geus disumpahan ku jelema waduh geus PBA-kan aya ke babaturan urang ngajual ka Haji Pendi ulah kunaon sok dihutang sok dibayar geus parah aduh Masya Allah pedagang anu jujur leuwih dipake karesep tibatan jelema nu juntrung ibadah kunaon eta lantaran hese jasa neangan pedagang nu jujur dibandingkeun kaheseanana ku ulama kos kumaha sih kaheseanana pedagang anu jujur eta hese jasa sakumaha hesena jadi pemerintah jadi khalifah jadi pemerintah nu jujur teh hese lain sekedar hese sekurang kedua huese di partai jujur tek ceuli di PKB jujur mah di dituna di peti lu aya orang PKB wa di dieu peti lu jujur wa di dituna Golkar tuh ngomong Golkar anu jujur partai mah pembual kabeh ge ieu bat lain cak ulama hesena neangan pedagang jujur sakumaha hesena di partai di pemerintah nu jujur huese jasa ya Allah ya Rabbi atuh amun deuk aya nu jadi bupati janji pohara jasa pannya pokokna mah asana enduk bangun teh enduk hebat negara barang geus bae kapilih bangun melempem bae lurah enduk dipilih ku urang lurah pohara jasa janji ieu janji itu barang geus bae biasa bae ih sugan teh lurah ieu keur carita lain cakula ieu nyampaikeun doang aya dipikir-pikir ja bener sugan di PKB mah henteu meureun henteu di PKB maksudnya di PKB mah ada beneran gitu seuri deui bang teu percaya henteu wah ekstrim ya mah ya ekstrim ya mah waduh beres aduh duit yang konsolidasi pakai meuli ban mana ya Haji Ian tuh beres duit yang konsolidasi pakai meuli ban Masya Allah eta kan geus dihitung bakal naik ya 10 juta yang konsolidasi 2 juta nu dibikeunan 8 juta ditilep punyana operasional eta kos kitu eta mah di Amerika di dieu mah tuh waduh bener
iya at-tajirus shadiq, pedagang anu bener leuwih dipake keresep tibatan jelema nu juntrung ibadah lantaran naon ku hese-hesena sebab nyana selalu perang, menghadapi hitungan berarti perang, menghadapi takran berarti perang, menghadapi meteran berarti perang, menghadapi memberi berarti perang, menghadapi nyokot berarti perang. Ndek nyokot barang nyana perang, ndek mere barang nyana perang, terus-terusan teureun-eureun perang. Hatta ndek sodakoh bedek sodakoh diperhitungkeun make kalkulator. Tek 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 tek. Kalkulator. Waduh hari ini enggak usah sodakoh dah. Aya aturan kos gitu. Tidak ada uang untuk sodakoh hari ini. Banyak sodakoh. Pedagang mah kos gitu jasa. Masya Allah. Hese jasa. Dek sodakoh teh pahit hese. Ayo jihad fisabilillah. Orang lamun nyaritakeun jihad di Palestina, jihad di Suriah, jihad di Irak dan lain sebagainya, di Cina dan lain sebagainya. Enggak, padahal mah teu kudu jihad-jihad di ditu, dagang tah jihad fisabilillah. Waduh, aya aturan pedagang masalah ki jeung pamajikan ribut salaki jeung pamajikan. Duit teh masing-masing duitna. Duit salaki, duit pamajikan. Eta pun blon. Blon eta. Eta pedagang teh hampir blon kabeh. Kos itu tah. Masya Allah. Nah iyalah nu mantap Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu lantaran hese. Ternyata dagang teh mulia lamun bisa jujur pangheulana ka sorga. Mudah-mudahan pedagang anu aya di ledug khususna umumna di santero dibere jalalujur ku Gusti Allah. Nu geus manggeus supaya ditobatan, nu encan mah supaya mulai deui. Tobat maksudna. Tobat abeh dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang lamun nyaritakeun kos kitu teh sebab pedagang jujur karasa ku kabehan. Didaroakeun ku tatangga-tatanggana mudah-mudahan mangajepen dipanjang umurna cak tatanggana. Emang kunaon gitu nyana mah asal untung karasa ku kami kabehan tuh. Nah, kami mah teu dititah deui ge endek jadi satpam bae, abeh mangajepen di aman. Ngeunaheun di satpaman teu kudu dititah deui. Aya jelema tulag-tulag, "Hei, ka mana sia?" "Hah? Bangunan mencurigakan, awas." "Emang situ siapa?" "Aing lain sasaana tetanggana aing mah. Kulantaran aing geus kabeuli jasa ku mangajepen di." "Geus awas sia indit ka ditu. Bila perlu nepi cokot bagi dua jeung aing." Eta kos gitu ya Allah ya Rabbi. Nailah urang salila hirup nu jadi pedagang nu tani anu itu berbagai aktivitas di kantor bisnis dan lain sebagainya ieu kabeh jang bekal ibadah niatna. Lamun urang niat jang bekal ibadah insyaallah sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salila hirup urang dititah ibadah, dagangna niatan ibadah, bisnisna niatan ibadah, tanina niatan ibadah, di kantor jadi guru niatan ibadah, PNS niatan ibadah, ujung-ujung nama nu mana ge urang kabehan bakal cara almarhumah balik ke negeri urang nu asli dimulaian ku alam barzah kebelah dituna alam mahsyar engke urang aya di alam akhirat nu ka sorga ngeunah di sorga nu ka neraka ngarasakeun nyerina siksa neraka. Nu mantap urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan khususna almarhumah ibu Ismiati dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun di kuburanana, diberikan nikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu keneh dulur-dulur urang nu geus maraot, bapak urang, guru urang, mudah-mudahan sarua dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah. Ya.
lantaran kurang rada kurang sehat dicukupkan sakit padahal mah aya dongeng pedagang jujur jeung dongeng pedagang mardud malah aya awewe anu dagang jujur deui bisa hiber ka Mekah urang Mesir bahkan nyungsirikeun ka jelema-jelema anu sejen loba nu ngalamar tapi nyanana tetep embung bae tapi kapanggih di Mekah jeung hiji lalaki nu tadina ngalamar akhirna ditolak ku eta awewe barang datang ke Mekah diterima lantaran naon horenganan si lalaki ieu pedagang nu jujur lain alhamdulillah batur asa kanyana bae heran aing mah Gusti Allah tah lamun urang bangga ku ilmu urang sok urang ku ilmu moal wusul ilallah ilmu teh hijab bantak profesor kahijab usul ilallah kiai-kiai loba nu kahijab ku ilmuna sebab naon ngarasa hebat ngarasa pinter mal bisa jadi wali nang Allah kabeh pasrahkeun ana ilmu wa illa la ilmalak aing ilmu sia namun eueuh aing atuh sia mal bisa nanaon kunaon haju ku sia di aku cak Allah mun sia geus ngaku ilmu jauh sia jeung aing anda jauh sia jeung aing berarti sia henteu usul ka aing moal diangkat jadi wali aing moal diangkat jadi solihin sia sanajan ngaran sia solihin ngaran mah solihin sia tapi main gapleh bae aja sia wah satungtung di aku ku urang pengakuan urang eta lah anu jadi hijab deuleu Bang Bara cek Gusti Allah deuleu tawon deuleu sireum deuleu lancah deuleu hewan-hewan nang saha eta magahan nang aing cek Gusti Allah haju ku sia dibangga-bangga ilmu teh nang aing cabut sia ku aing teu saeutik kiai dicabut ilmuna ku Gusti Allah siksa ku Gusti Allah tuh terus kebelah dieuna makin agul makin jauh jeung Gusti Allah ya Allah Kangjeng makin indah ibadah sorangan Gusti Allah tah dijadikeun contoh ku ahli thariqah perjalanan Kangjeng Nabi teh aya uzlahan menjelang diangkat jadi rasul teh maka ahli-ahli thariqah ngayakeun uzlah nurutan Kangjeng aya yang jadi wali aya HS di spring bed bae Masya Allah menyak aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed malah aya hayang jadi wali aya HS ka hotel deui mal bisa cenah kula mah mobil hayang bagus imah hayang bagus HS hayang di hotel di spring bed tapi diangkat jadi wali ngubrus ya mal bisa kudu ngasingkeun diri ti dunia ngasingkeun diri ti makhluk contoh Kangjeng dek diangkat jadi rasul teh dibere teu hayang kana dahar kana nginum dibere teu hayang campur gaul jeung manusia dibere teu hayang sare teh tengah peuting teh dibere saperluna bae sare teh ngasingkeun diri naik ka gunung di jero guha sorangan Kangjeng tafakur tadarru ka Gusti Allah encan aya syariat nu deuk mawa syariat teh Kangjeng tapi Kangjeng geus dibere seperti eta Masya Allah umur 40 tahun sumping malaikat Jibril ditahan Gusti Iqra ya Muhammad ma ana biqari Iqra baca ma ana biqari Iqra ma ana biqari tangkep ku malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam langsung malaikat Jibril naik ka luhur Kangjeng Nabi ngageter-geter turun ke handap ke Siti Khadijah zamiluni surti Siti Khadijah langsung ku Siti Khadijah disimbuta bari ditaros aya naon akang setis disebut akang itu hebat bener kan lain aya naon papana
bapak saha meureun bangun nggak geter-geter mah aspirin atau aspirin neangan atuh cek salakina ya aspirin dia kukul sedukeun 7 amboh coba sih mah ngabunuh meureun lah hirup ge biasa kikituna ye tolong tah salakit aya naon tadi di gunung manggihan kieu cek Siti Khadijah pengalaman nu bara heula teh nu bakal diangkat jadi jelema luhur teh karitu ya Allah ya Rabbi apal sebab baca kitab Injil baca kitab Taurat yuk engke aya paman urang naros gara ka ditu tah diangkat jadi rasul umur 40 tahun memehna mengasingkeun diri heula teu resep ka panggih jelema gitulah para aulia Allah ngadekem heula di guha ngadekem heula di pondok pesantren ngajauhan jelema geus manteng kayakinanana di samping ilmu syariatna terus kayakinanana hancur ka masyarakat teh ya geus boga keyakinan teu hayang dibere ku masyarakat teu hayang diagung-agung ku masyarakat teu hayang nanaon hiji bae ngaluhurkeun agama Allah melalui pendidikan pondok pesantren bakal ngeunaheun geura sasaha ieu mah encanaon geus menta jang pondok geus menta jang majelis taklim kebelah dieuna majelis pondok-pondok koreng meuli mobil Masya Allah hese bae cenah ieu teh nyieun proposal pengajuan endek di mana berjuangna encan ge berjuang geus ngajukeun proposal nah ieu nu kos kararieu tapa heula atuh hei tapa heula coy tapa heula tapa udah gayang disa salamanan bae ieu mancan-can geus kieu bae sasalaman teh si kai pan aing kiai masyaallah teu kadeuleu emang sia ieu aing Gusti Allah doaku asal ngariung gelas da 3 bae mamana ieu panitia emang gelas karak 2 3 atuh mah Firaun ieu mah geus mah dibere gelas 2 letik gede jang mama mah tuh bila perlu ember kumaha naon nu diperjuangkeun ieu si naon ngagung-ngagung diri ngamulia-mulia diri perjuanganna mana eta cenah ka panggung saudara-saudara mun teu dibayar daekeun teh henteu palitekeun habak huluna kretek berjuang tanaon nih budak kunaon eta teu tapa heula Kanjeng Nabi nu mantak luhur tapa anti dunia anti kemuliaan anti keagungan hiji bae perintah Allah Masya Allah nu mantak lamun al ulama warasatul anbiya mana warasatul anbiya na kuari mana ulama warasatul anbiya ulama warasatul anbiya teh nu aya teh warasatul Jokowi, warasatul Prabowo, warasatul gubernur, warasatul menteri. Ya ulama kos kitu, lain odol sero. Perjuangan mana? Ayo diorganisasikan cenah supaya berjuang. Endi hasile? Wede ulah kedeleng ge. Yang ono iku gereja jika datangannya ke iku si uang iku widih yang anak ning mui iku yang anak ning organisasi yang orang dan sebutin lah aranea ya si orang weruda nemang sirage dis mengkonon aing salah ngomong zamanya eta rarentul kelenteng rarentul gereja nang organisasi nang mui mana berjuangna Masya Allah karim mah kebangsaan ya kembali ke kebangsaan berarti berjuangna orang endap-endapan terserahlah dia cerita doang ceritakeun Kanjeng Nabi mah seperti eta. Mulai Kanjeng Nabi
Kangjeng Nabi tengges diangkat jadi rasul langsung informasi ti Gusti Allah mantap para aulia Allah anu sok tararapa model para wali sanga anu geus zuhud anti dunia manehanana teh uzlah sanajan raramean babarengan tapi kolbuna teu asa jeung makhluk jeung Allah uzlah berarti. Nah iya ngembangkeun agama mah teu hayang nanaon sumbang tidak dibawakan duit tanya berat 1 juta 2 juta 10 juta cehil di aing lamun 50 cehil kene ngan rada gede cehil 100 ya boleh deh. Ya berjuang teh kuat. Berjuang teh kuat. Ujung-ujungna urang ngadengkeun nu keur berjuang teh ujung-ujungna jualan madu, jualan cai dan jualan lain. Berjuang bae sih. Ulama kayak kos. Ih, cenah Kangjeng Nabi ge dangtu sok kaju disendekelkeun ka Kangjeng Nabi. Ka dieu sia sungut sia. Soekeun sia. Nyedekeun ka Kangjeng Nabi sia. Jualan mah jualan bae ulah bari ngaji je barang sana tuh ikan hararese gua hari ese berjuang lurus ke ulah pungkal pengkol tah ieu Gusti Allah terek nyampurnakeun agamana sesuai jeung nu kamari waya ballahu illa yutimman nuruh. Sanajan orang Yahudi orang kafir tersepen karena munculnya agama Islam tapi Allah menghendaki dengan cara Allah ngutus seorang manusia nu diangkat jadi rasulna nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Allah allazi arsala zatan ngutus rasulahu kana ka rasul nabil huda kalawan mawa pituduh huda teh ditafsiran teh ku Al-Qur'an sebab di jero Al-Qur'an teh aya petuduh-petuduh deuk naon geura ge baca Al-Qur'an timimitin deuk nyahokeun pangeran Al-Qur'an deuk nyahokeun nabina Al-Qur'an deuk nyahokeun permuamalahana baca Al-Qur'an dek nyahokeun munakahatna baca Al-Qur'an dek nyahokeun jinayat baca Al-Qur'an dek nyahokeun perekonomian kelas internasional baca Al-Qur'an dek nyahokeun teknik baca Al-Qur'an dek nyen sepeda motor mobil kapal laut udara baca Al-Qur'an dek nyen senjata baca Al-Qur'an dek nyen bom baca Al-Qur'anul Karim tinggal orang bacaan Al-Quran paham Al-Quran terus laksanakeun Yahudi leuwih ti heula maca Al-Quran jeung ngalaksanakeun jangan uji itu padahal teu percaya ka Allah mentak bil huda maka dalil-dalil jeung mukjizat lamun Allah ngutus Kangjeng Nabi henteu mawa mukjizat saha nu bakal nurut ka Kangjeng Nabi tapi ku Gusti Allah dibere dalail dalil barohin dibere mukjizat tercengang kabeh dengan mukjizat Kangjeng ketika Kangjeng ditinggalikeun ku Yahudi jeung Nasrani Muhammad mawa naon sih Al-Qur'an coba kehebatan Al-Qur'an teh hayang naon maneh coba ontak kena ngomong tanya ku Kangjeng onta ditanya ngomong mukjizat Kangjeng tercengang kabeh coba tatangkal kayu memeh ditanya geus salam heula ka Kangjeng Nabi kerikil assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya Muhammad tangkal korma kita datang coba korma itu kena datang ka dia korma dipanggil ku Kangjeng Nabi tal hei korma ka dia
tangkal korma gudag gide langsung nyabut sorangan, langsung datang plek lempang sujud di hareupeun Kangjeng Nabi, maca 2 kalimat syahadat kadengeun ku Yahudi jeung Nasrani, ku kafir-kafir Mekah, musyrikin Mekah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Balik deui tangkal korma ka tempatna, gudag gide plek deui. Wah, Muhammad sihirna hebat. Kumaha bil huda. Ya Allah, kurang puas. Coba Muhammad, coba tuh panon poe bulan kena belah 2, coba datang ke mana. Lamun kitu bakal percaya mana bawa kula Rasul. Coba baheulanan lo ngomong ke situ. Ayo belah 2, datang panon bulan gitu. Belah 2, 2 hiji asup ka dieu, 2 hiji asup ka dieu. Balik deui ka dinya, tek maca syahadat, balik deui ka luhur. Bener teh Muhammad budak kamari sihirna ku hebat. Dia kumaha aja bil huda. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Mawa pitujuh. Geus buku tadi dibacakeun secara syariat deuk naon, coba Quran baca hayu. Cenah ieu mah kula mah hayang naklukeun awewe. Ieu kula teh diciduhan ku awet kecil mah. Yen domba ge Quran bisaeun, buka Al-Quran. Yen kapal baca Al-Quran. Ye, yen senjata baca Al-Quran. Atuh komo deui naklukeun awewe. Itu qala Yusuf li abi ya abad ini. Senjata. Inni ra'aitu 11 kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aituhum Allahumma lain kol basarwiti fi cikupa kamala yang talhadi dari Daud alaihi salam sallallahu alaihi wasallam. Langsung datang, mana Kang Pendi? Kang Pendi mana? Wajahmu selalu ada di hatiku, kumismu ada di hatiku, dan aku benci padamu. Aku telah dikelabuhi olehmu. Goblok kamu ya. Menjadi kira tuh ya. Gampang. Hayang naon dina Al-Qur'an. Hayang sugih masyaallah. Wa azin fil nasi bil hadiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a. Paranti jang sugih ngawarung bacakeun eta. Wajin fil nasir seru ku anjeun wahai Ibrahim manusia bil haji supaya munggah haji ya tukar jalan bakal daratang laleumpang suku wala kulli dhamir yatina di saban penjuru bakal daratang min kulli fajin amik. Tah eta keur carita munggah haji terapkeun ku urang teh di dieu. Urang teh tafaul ka ayat eta ya bil barokah ya take ngawarung bacakeun eta teh bener masyaallah. Aya aturanana bacaanana 999. Aca. Oh bener daratang. Masyaallah ti unggal penjuru ngan saminggu doang eureun. Kunaon Bang gorenganan ngabri ngahutang kabeh. Pantat tadi dah hayang laku atuh. Ngan dihutang. Daratang kabeh datang. Pan ngahaji eureunna ngawarungna geus eureun. Aing geus tamat sekali batu rabbik selesai guys. Hayang naon coba cenah kiai lamun nyandung supaya rapi nah kecil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mali teruskeun gua ini. Asana nyarandung kabeh wah teu beres. Nu ngaji ka Cilongok nyandung kabeh aman dibere wiridana ku kiai na kitu nyandung. Maksudna nu kanyahoan mah tah iya iyalah wallazi arsala rasulahu bil huda. Lamun henteu dibere dalil, henteu dibere barohin, henteu dibere mujizat, naon atuh kakuatan Kangjeng Nabi. Maka urang sebagai warasatul anbiya kudu atuh kurang kudu boga bil huda. Lamun teu boga bil huda mal bisa tuh mujizat lain
naon atuh minimal nurutan Kangjeng Nabi teh tersep kana duniana, minimal nurutan Kangjeng Nabi ulah yang diagung-agung, ulah yang dimulya-mulya. Imal liwat be aju jelema ngomong mah haji tas di mana ji goblok Mang Haji kiai aing ada emang haji goblok sia mah eta geus wayab tulu kiai uhu eta batal tuh kagiayana Kangjeng Nabi di Ciduha, Kangjeng Nabi mah di tendenan handalam on tadi dia bari sujud biasa bae sugan marang teh Kangjeng Nabi geus puguh diomongkeun ieu mah kakarake diomongkeun dong masyaallah teh budak nyana teh jauheun aing di Bogor beureun aing di Bogor kan dagang salak sugan teh belajar cimana orang dagang salak tah ieu arsalahu bil huda. Wah, Kangjeng. Endeu kumaha sahabat teu percayana ka Kangjeng Nabi atuh lantaran mawa bil huda. Ketika sahabat bantes perang, dahaga kabeh perbekalan saef beja ka Kangjeng, kami lelah ya Rasulullah. Sementara boro-boro makanan cai ge teu aya. Cek Kangjeng Nabi aya teh coba sisana saeutik teu aya, bawa ka dieu teh wadahna, dibawa ka dieu. Wadahna cicikeun gadinya cicikeun asupkeun panangan Kangjeng Nabi cabut mancer kabeh 5-5 sak wayuh kabeh muararandi wow wudu minum maka ngawadahan segala rupa ya Allah ya Rabb ditanya teh anak sabaraha kira-kira jelema kurang leuwih bangsa 1000 mah lamun kaji pendi bisa mancer kitu atuh geus jualan cai nya mah atuh jualan cai masyaallah Kangjeng Nabi dek kumaha coba bil huda huwallazi arsala rasulahu bil huda Allah kali masyaallah ketika Kangjeng Nabi mantas perang kunin kemudian lapar kabeh jelema sahabat lapar Jabir bebeja ka pamajikanna mana bahasa hebat tak mana tah mana budak perhatikan urang lain mama ya Allah naon kan Kangjeng katinggalina lapareun jasa pohara geus pararias urang boga naon aya pasakeun coba geus pasak aya saleter dipasak saleternya terus urang mencit embe anakna tapi cek pamajikanna ieu mah ulah bebeja rame-rame Kangjeng bae paling mawalah tiluan opatan lobana 10-an geus tenang teh urusan kos pasak laporan kan Tuhan ieu macam Tuhan hungkul paling gel tiluan patan 5 pelong bada 10 itu mah majikan kula keur masak bari teh ulah lobaan oh alhamdulillah cek langsung nangtung Kangjeng wahai para sahabat cek Jabir ira naon kieu Jabir alhamdulillah pamajikanna masak deuk jadiakeun urang rame-rame berangkat kabehan ka ditu waktu Jabir langsung lompat mana pabeha ade ondang ulah mah geus di jero kamar bae teh hayang aing mah saleter jelema sabaraha cek pamajikanna aya 1000-an mah aduh carekan Jabir talaunan bisik je tagih geus ribut jaga ke jeung pamajikanna bisik basil ini atuh hiji bisik sakumaha parentah anjeun atuh Kangjeng Nabi na hudang nangtung teu kumaha atuh mangkana jelema lapar kabeh 1000-an aku mah nasib bae geus cek pamajikanna geus sabodo lah pokona datang kabehan 1000 jelema pan mana pasakeunana teu antri saurang-saurang berean ku Kangjeng sakumaha kebutuhanna tah 1000 kabeh dahar 1000 kabeh masih keneh nyesak keneh dibikeun ka pamajikanana Jabir kakala kaluar cak Jabir teh emang nyesak ya Allah masyaallah karim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah mujizat huwallazi arsala rasulahu bil huda lamun teu mawa bil huda Kangjeng Nabi saat eta di tengah-tengah kerumunan musyrikin tengah-tengah kerumunan kafirin di tengah-tengah iman anu lemah atuh moal dituturkeun Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi mawa
bil huda bentukna Al-Qur'an. Wari Al-Quranul Karim baca kurang. Baca kurang aya di jerona segala rupa. Zaman narita daya nu belajar qiraat di Baghdad teh kaki maruf kurki seorang kutubul aulia. Begitu belajar datang ke Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tadi terus-teruskeun. Sedangkan memehna nyana geus ngaji di ahli qiraat. Balik deui. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Pajar dek terus ya balik deh 3 kali ngerennya sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Datang ka anggeus balik deh disalahkeun henteu diteruskeun henteu kita balik deh mun kitu bahkan disalahkeun misalnya kurang ya du'ul yatim takkan ngeunaheun urang ya ara'aita alladzi yukadzibu bid-din dal kuda dal cung letak cung ai tung mah tung bae ulah cung letak atuh tah bahasa Sunda teu kudu make hamas ya ieu mah ku hamas makan kuduna ge atuh bahasa eta Quran ya tabat hamas. Ai Sunda mah ulah make jeung qiraat cung betok kok Masya Allah karim salah nerapkeun sia mah kitu bae ambo atuh teu kudu bahasa Sunda mah. Nah ieu kan teh ara'aita alladzi yukasugan kurang zalna kurang henteu ara'aita alladzi yukadzibu bid-din geus pas henteu sugan disalahkeun bid-din henteu ara'aita alladzi yukadzibu bid-din henteu disalahkeun tapi diteruskeun henteu geus trek isuk ngaji eta deui bah pan jadi kieu tuh ya aing geus tamat di ditu mah geus meunang surat tamatna naon ngaranna naon sia ku bodoh-bodoh teh Masya Allah ya Allah da tengah ngaji qiraat bakos kitu teu nyaraho ya Allah ya Rabbi geus aya tanda tamat ijazah ngaranna teh bahkan geus aya silsilahan urang kan lamun i Quran kemudian urang hafizul Quran kan dibere silsilah urang tisah sampai ka Kangjeng Nabi. Masya Allah eta nu mahal ge silsilah eta mah urang saya kan tuh pendi tidak bersilsilah aya kadinya bin genderuwo silsilahan ya baca Quran teu ngeunaheun kadenge silsilah teu pernah aya nu menerkeun teu pernah nu nyalahkeun teh mah petep jadianan tah mah atuh petep bapan kajian ini lamun amis lamun hasil mah semun lolobana hasil isuk ngaji deui ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون balik deh bismillah Aing geus saminggu aing tak kene bae. ya Allah ya Rabbi nanya oge nya
Mama ma'rufil kurhi abdi di dieu ngaos aroaita di saminggu diteruskeun teu disalahkeun teu aing nyaho dia kan geus menang ijazah dia teh asana ki ma'rufil kurhi garangkas beureun nyari Emang aing teh nyaho. bacaan sia bagus tapi kan sakadar babacaan deuk kumaha bener hirup aing sakadar bisa maca doang mah makharijul huruf dibeberes ku sia senina dibagus-bagus ku sia ditonton ku jelema meunang amplop goblok tunggulnya Lain eta ngaji mah. sakadar kos kitu jang naon daripada sia magahan Al-Quran kos kitu boga murid sia haju mentaan sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos kitu buguh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia eta dagang kiroat geter-geternya maksud mama kumaha laksanakeun ku sia laksanakeun carana berangkat sia isget teangan ku sia fakir miskin teangan yatim piatu ayo berangkat laksanakeun ara'aital ladzi yukadzibu biddin loba jelema nu ngabongkeun kana agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim anu ngantepkeun para yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin henteu pernah mere kadaharan ka fakir miskin teangan yatim teangan fakir miskin bere ku sia naon nu aya di sia eta kakarak ngaji karaknya na berangkat neangan fakir miskin bebeja deui ka mama aya bere di mana bisa Kan mama jadi kos gitu. lah mah tampilin saku aing karak diberean kunyana beakeun kabeh duit sia beakeun kabeh cukup dah kurang nu mama beakeun kabeh beakeun kabeh tah ngaji mah kitu ai tadi makan ngaji teh di ahli qiraat nyaritakeun makharijul huruf jeung lagam-lagamna ai ieu makan nu diwali ngajina teh beda di ditu mah ngabeberes babacaan doang ai di dieu mah meraktekeun duwe wali mah meraktekeun nu bantak saha gurune saha muridna ku ari nu deuk hayang belajar kawalian lu hese lain guruna muridna nu eueuh muridna nu eueuh ilmu kawalian guruna ambalayah loba lain ambalayah lo aya nu maot geus nu geus maot aya nu hirup keneh aya Pi muridna nu mana? pi muridna tah nu ngalaksanakeun kos kitu nah hese tah Tah ieu Maman Malik di Marufil Qori mah. nah sanggeus tadi geus kan fadzalika yadul yatim fadzalika alladzi yadul yatim nah geus ya ara'aital ladzi yukadzibu besi mana disangka pembohong agama ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin kesiala mun teu kos kitu wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al ma'un salatna ge sia mah bakal jadi ka neraka lantaran salatna ge hayang kalem ku tatangga deuk berjamaah ge mani di bejan we tatangga lihat saya nih mau berjamaah. Wah, masya Allah. Lamun kadangnya Haji Pendi mah becek masyarakat teh getol jasa berjamaah tiis kana hatet. Aya pangalem. Tapi lamun nu ngalong ka mana Haji Pendi jadi mumul gitu berat perasaan teh. Geus lain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna, nu kudu ngalemna Allah. Ieu lain masyarakat. Tah ieu nu kos kieu. Alladzi lahum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sok belajar praktekeun salat ka Allah nu bakal ngaganjarna Allah nu ngalemna Allah hiji be Allah ulah dibabawa makhluk
ketika aya fakir miskin teu hayangeunnya lagi jadi fakir teu hayangeun jadi miskin horenganan eta teh jang nambahan ganjaran urang nu boga hakikatna mah ketika urang boga tuh disadiakeun fakir miskin selamana kajenteng di Indonesia dek dieuweuhkeun fakir miskin moal aya sebab aya keneh nu sugih ieu teh jadi percobaan jang nu sugih datang ka mana nu sugih menghadapi orang fuqara dan masakin jang ningkatkeun derajat jelema-jelema nu baroga laksanakeun cek Imam Rabil Qori jasa mah maca Quran mah geus bisa jasa mah maca kitab geus bisa jasa mah geus hebat kadengen lagi tapi praktek mah rahasia hah karak dirinya unggal boga breg unggal boga trek salat geus mulai kuari makan pikiran lantaran nanaon di jero hate kamari makan Allahu akbar karung can dikumbahan insyaallah karim Allahu akbar nu dodetna can diberesan jarumna di mana jeung karyan waena aya teu Allahu akbar beuh budak nu kamari geus diiangkeun ka padang can dibayar ya Allah Allahu akbar mana aya deui ieu anu ngorder aduh barang nancan aya Allah dikira salatna tolol Dikira salatna Allahu akbar insyaallah pamajikan marah bae kawin deui kitu Allahu akbar mangsa asana kawin deui tambah leleb ya mah Allah dikira salat mikiran itil bae goblok ayo dunia kiceun di jero hate hiji Allah Allahu akbar tuh nanaon mantep ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb masyaallah nginahin Allahu akbar nginahin pikiran lah isuk kemudian paeh Allah tu ayat uluh ala ulayat tulul amal tulul nah huwallazi arsala rasulahu bil huda mujizat Kangjeng Nabi di Bukhari hayang sakumaha mujizat Kangjeng Nabi geus di buku-bukukeun geus dikitabkeun ku para ulama hayang sakumaha ayo geura gerak caritakeun mujib bil huda terus turun-turunna ayat bil huda masya Allah dek disampurnakeun agama ku Gusti Allah babarieun Allah mah walau karihal kafirun sarajan ditahanan ku kafir diulah-ulah Allah menghendaki jadi muncullah Kangjeng Nabi bil huda mawa pituduh bentukna Al-Qur'anul Karim sok belajar urang heula kuari mah babacaan nu rapi ulah saliru sod sin shin gimana emang ngadengeun eta deui ihdinas siratal wah sin tah mah teu ngeunaheun kan kadengeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tasdid atuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alhamdulillahirabbil alamin gairil magdubi alaihim waladdallin beres guruan ngaji guruan lu bener ngajina tah ieu babacaan heula kara ka ditu da ku urang di tadarus dek dihizibkeun seminggu sekali tamat di Jumat ka Jumat engke lamun takwa timbul hudana aya maziyah di jero pembacaan Al-Qur'anul Karim tanpa dihayang-hayang ku urang wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq jeung Kangjeng Nabi teh mawa agama nu hak anu tetep nu hebat maksudna hak teh penuh kebenaran, penuh kepatutan, penuh kemanfaatan. Agama teh salat teh geus teu kudu ditanyakeun naon sababna ieu zuhur 4 rakaat, naon sababna asar 4 rakaat, ko magrib 3 rakaat. Teu kudu nyaritakeun kos kitu nu penting mah siapa salat. Ari dibahas kenapa salat henteu. Dibahas mah geus tuntas. Salat zuhur dipertanyakan kenapa 4 rakaat dibahas. Asar 4 rakaat kenapa? Bahas. Maghrib 3 rakaat kenapa? Bahas. Isya 4 rakaat bahas.
subuh berapa 2 rakaat dibahas selesai pembahasan tentang hikmah ayo salat henteu coba ayo salat aya hak di jerona jeung aya rahasiaan ketika perintah Allah setiap perintah di jerona aya kamaslahatan setiap larangan di jerona aya kabahayaan titik bisa kitu bae Allah merintah aya kamaslahatan dunia akhirat aya kamanfaatan dunia jeung akhirat ketika larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat asal larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat titiknya sakitu dinil haq masyaallah karim ilah kanjeng Nabi mawa dinil haq hamid buistu bil hanifiyatis sahma kuring diutus mawa agama hamid enteng salat bisa nangtung teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang wari isyarah guys teu bisa isyarah siapkeun 1,5 meter emang aya paksaan di agama tidak ada la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy Allah mere ka Kangjeng Nabi diutus kitu Kangjeng Nabi mawa agama dinil haq geus diatur ubudiyah muamalah kitu munakat jinayah dikitabkeun secara syariat hukum tuh jadilah riyad jadilah takrim jadilah fatul muin jadilah fatul wahab jadilah ikna jadilah bugiyah jadilah tufah jadilah majmu syarahna syarah raudhah dan lain sebagainya bacaan ku urang eta dinil haq secara syariat ya Allah di jerona ya perjalanan menuju Allah secara khusus teu dibejakeun thariqah ku Kanjeng Nabi tapi ku ulama ahli batin di ngaranan dek pake ngaran dek henteu tapi menuju batin untuk menuju hakikat ya Allah ya Rabbi kurang kumaha wa dinil haq nawa agama nu hak bener sok tinggal tuturkeun ku urang geura Kanjeng Nabi mawa dinil haq yakni agama Islam tuh ngiraheun dek di mana urang membahas tentang agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi teu kazamanan ke para sahabat teu kazamanan para tabiin urang mah kuari zaman-zaman urang teangan kuari ulama-ulama anu lurus anu akadanan warasatul anbiya 100% mah atuh 50% atuh tidak ada kuda himar pun anggap kuda gitu geus bae tapi nu bener dinil haq mawa anu lamun tolak tilu bain kubro ulah tolak tilu jadi hiji iya kan jadi bahaya kuari Masya Allah kali sekali kredit haram 2 harga nu berbeda haram teteh 2 akad 2 harga nu berbeda haram ulah suka jadi halal-halal aja di dalilah je duit bang bunga bang masa sih aya duit reuneuh haju anakan di mana dongeng ye embe anakan mah kebo anakan mah pamajikan sia tareuneuh masa duit di bank di deposito jadi anakan iya aluar tina dinul haq je pake aturan-aturan anu moal kembal hirup di alam dunia cek Allah halal cek Allah haram cek Allah perintah laksanakeun cek Allah larangan tinggalkeun moal kembal deui kaburu tsunami sia Masya Allah urang keur mejeunna ngridit keur mejeunna nyokot duit bank ku nafsu teh paeh wallahu alam di jero kuburna bakal pikumaha ih henteu sieun sia teh bakal disiksa urang di dunia mah aya orai lumpat kunaon ai eta kredit teh diingu ku sia eta teh seuneu nu sabenerna aya kalajengkingan sagede kieu doang lumpat besi diseureud ku hokokna ka awak urang teh kunaon atuh ai duit bank dicokot maneh eta teh kalajengking sagede gunung Uhud teu kabayang eta ya Allah ya Rabbi ai diparentah kawin ku sia henteu dilaksanakeun lahan zina bae urang hiji 2 nyandung sia masalah diperintah ku anu diperintah jadi cemoohan ai zina henteu kunaon sih kawin aya yang mah kurang kene 2 telu kurang kene 4 kurang kene keboplen teh mah ya Allah ya Rabbi jelema duaan baheula keur di pondok teh ngabatur
kabladina nu saurangna getol jasa ka masjidna. masyaallah unggal-unggal berjamaah ya bae diperhatikeun ku manehanana teh 1 tahun 2 tahun hebat amat ya si budak berjamaah. Tanya ana hayang nanya ke ente kok konsisten amat sih terutama subuh ye berjamaah hebat amat. Naon sih rahasiana? Oh boga pamajikanna 2 nyandung. Nu bener ih. Masalahna kumaha nyandung teh kieu lamun urang keur anu di dieu ke digeing ku pamajikan Kak berjamaah Kak alhamdulillah. Lamun keur itu sarua Kak berjamaah Kak ya Allah ngageing bae. Bahkan lamun keur aya saimah ngeunaheun nu saurang ngahudangkeun nu saurang manehanana nyadiakeun bajuna kan mantep. Komo subuh mah nu saurang ngahudangkeun Kak subuh nu saurang geus nyadiakeun tah bajuna Kak geus mantap aing mah masyaallah berjamaah teh kageing ku pamajikan. Tuh ceknya bener oke ya. Iya mah konsep bagus kok sih bae. Hadena aing ngobrol jeung sia. Yes, aing nek nyandung lah. Maksudnya supaya berjamaah aing mantep. Bener nyandungnya. Ya Allah ya Rabbi. Ngaleuwihan tinu tadi. Barang nyandungnya di masjid bae. Ya Allah. Sarang kamamana di masjid bae. Ditanya deh ku babaturan sia kuring nyelehkeun aing mangan syukur waktu salat doang berjamaah sia mah terus bae heueuh sia naon gara-gara nyandung aing jadi hebat kieu emang kunaon kitu atuh aing balik dicarekan kuno itu carekan we maning di masjid aing gara-gara nuturkeun konsep sia jadi aing geus balik bari lah aing geus di masjid bae geus pokona geus satungtung aing teh diteangkeun ku pamajikan geus aing di masjid bila perlu aing nyeun kamar di masjid. Teka beneran namanya ya Allah ya Rabb teka beneran aya deui jelema asal keur tenang deuleu lalaki ngaluarkeun dompetna di deuleu oh iya asal aya kareuweuh nyokot deui dompet asal aya kapusing nyokot deui dompet di deuleu asal keur ujungna marah batur teh dulunya marah lele dompet ku pabaturanna kan diperhatikeun aya eta foto saha nu di deuleu bae pamajikan geulis jasa meureun sok nyaho aing kadeulina asal aya naon sia deuleu foto pamajikan emang geulis jasa tanon kudu hayang nyaho rahasia aing boga hiji-hijina ya pamajikan teh mantap aing di deuleuan bae. Oh, jahe hebat sih mah. Ya hebatnya ontak. Itu sih teh neuleukeun foto bae emang aya naon sih. Si hanya rahasiana. Pamajikan aing teh eueuh tanding. Geulis lain galak. Asal aing deuleu bae batur galak. Deuleu foto pamajikan can sabaraha. Asal aya pamajikan batur ngajebin heula pamajikan tambah kecil dibandingkeun jeung pamajikan aing nanaonan mantak aing asal neuleuh bae ka foto pamajikan aing tiis hate aing sebab lawan eueuh tanding galakna neuleuh batur garalak teh leutik kabeh ge beuh nanaonan teu nanaonan nasib aing kos kieu meureunana Eta pamajikan eta ninaeun eta nyawa tambah dinil hak nyawa lain tambah kos gitu aya deui pamajikanana keur tenang misalkan aya di imah barangnya neuleuh maca buku ceuri cek salaki da kot cerik sih maca Quran apa baca sholawat apa maca buku bisa jadi cerik gitu geus diantep isuk keur tenang baca deui cerik deui cek salaki da cerik teh bae ditanya ngadeukeutan neng maca naon sih teh cerik baca buku hebat amat begitu jadi kecerik itu enggak kok bisa hebat gitu kakak baca di orang yang baca Quran baca buku datang ke cerik itu pasti kakak mancan orang neng kunaon kita maca ieu maca naon eta maca tabungan kakak BAKB saldoan cak
nasi biru kaharep bakal kumaha goblok siapa wajikan baca Quran tilok cerik maca sholawat tilok cerik zikir tilok cerik tapi maca tabungan beak cerik pemajikan tolol teh bagus gitu mah neraka tau pemajikan والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah teh tegar jeung kuat sebab kehendak Allah bil huda mawa Al-Qur'an pituduh mukjizat anu luar biasa oge mawa dinil haq deuk nyaritakeun naon di Kangjeng Nabi datang ka letik-letikna hukum nu sama di Kangjeng Nabi mah lantaran informasinya langsung ti Gusti Allah ialah dinil haq ini mimiti tenang datang ke rada keras datang ke Kangjeng Nabi teh titah perang atas perintah Allah liyuzhirahu 'ala dini kulli Kangjeng Nabi teh diutus mawa mukjizat mawa dinil haq anu ku Gusti Allah erek diluhurkeun Kangjeng Nabi melalui dinul haq melalui Kangjeng Nabi ala dini kulli nyelehkeun agama-agama lain jami'il adyan al mukhalafah lahu selain daripada agama Islam dek diluhurkeun ku Gusti Allah Islam nyelehkeun agama-agama Yahudi Nasrani jeung agama-agama nu lain cenah keheuleun para musyrikun walau karihal musyrikun terbukti melalui peperangan-peperangan Kangjeng Nabi bisa ku musyawarah bisa dengan cara limit ku cara limit cek bahasa urang Bandung macaina herang laukna beunang limit lalauna Masya Allah ngeunah lamun geus teu bisa beunang laukna ubek diubek nah bahasa ngubek eta bahasa hebat eta ubek anu bisaan mah pan mana nu ento nah nu nongol nenggak eta lauk ngaranna lamun bisa newakna ieu mah ngubek kongko aya lauk ditewak molos deui tah aing geus kos kitu sok ngubek mending cicing bae di luhur geus bandingan ge menta tah eta kos kitu. Nah, beres. Ubek masih kene can beunang kene bae lauk, can nenggak kene bae lauk, tahu deui. Kena koredas. Lemes tak koredas. Beres. Sarua dalam rangka dakwah ge. Urang ngadakwahan jelema supaya caina herang laukna beunang lalaunan atuh urang carana anu kudu dibere anu kudu dinasehatan kan aya nu lapar mah teu bisa dinasehatan. Assalamualaikum Gus Zainal duh kula ti kamari candar kieu jelema mah nya ieu jelema mah lamun anu teu kuat nasihat tah bakal ditampilin tah ku jelema ka dieu sia kiai goblok sia kiai aing lapar ieu teu perlu nasehat aing mah ditampilin sia ku aing kiai jelema anu butuh dahareuna lain nasehat. Waalaikumsalam. Jika datang ngaji pendi hebatnya nama. Iya, kunaon ya? Aing ti kamari kula ti kamari candat. Atuh salah saha? Je sanu nita. Nah, ieu mah teluh bakal ieu mah. Ya lain gitu. Assalamualaikum. Abdi ti kamari candat. Cicing. Cukup teh sabobokos ya. Saboboko. Ieu aya. Ieu kula tas becet embe. Tah dagingna semur rasa boboko ros bawa ka ditu bener ya Kiai bener hasilna ke bayar ka dinya teu beres deui bae entah iman lillahi taala jangan ngageter-geter ngadoakeun lagi masyaallah mudah-mudahan cak kiai ngara gaji tah naon teh sia ese ngomongnya na asli na teh kos gitu nah iya jelema boga ka bogo haju nyana teh hayang dikawinkeun buat cak aing mas ya ulah waka kawi moal bisa teh di sebab geus aya jalinan cinta geus luar biasa bah ieu mah geus teu kuat kunaon cak aing mas ya ulah waka kajen ku edan teh budak kajen ku kumaha
Bulantaran unggal poe bebe jaga bapana kawin. Coba ka dieu sih fotona hayang mah hayang da. Hayang coba foto babena sia ka dieu. Ye tah fotona. Cek bapana. Mun bisa sia neangan deui mah jang abah bae. Tolol da bapana nya. Aduh goblok da bapana. Orang bajingan bapana. Masya Allah. Batur mah mata keranjangnya mah 3 keranjang. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Gusti Allah tedek galuhurkeun agama melalui Kangjeng Nabi diutus dibere huda dibere dinil haq ngembangkeun dinil haq melalui Kangjeng Nabi ngelehkeun seluruh agama Yahudi jeung Nasrani hengkang ti Mekah jeung ti Madinah dijadikeunlah tanah haram mantak nu ka Israel nu ka Syria nu ka Syam ayalah catatan sejarahna Yahudi anu ka Israel Nasrani ka Syria awalna kos kitu ka Syria tah eta teh tah bibit awal Nasrani di dinya mulai dikembangkeun ka dieu ke Eropa kerjasamanya na Yahudi jeung Nasrani kerjasama untuk menghancurkan Islam. Wah, politikna sisipan ku Yahudi jeung Nasrani, ekonomina kitu keneh, budayana kitu keneh, lain sakadar Amerika jeung Eropa jeung Australia, tapi skuari coba terus ke mancanagara, termasuk di Indonesia. Wari Quran sekadar dibaca, didengungkeun, dimusabakohkeun, cukup dibere piala Mekah, Madinah, cukup dibere penghargaan. Ye, hasil daripada musabakoh amalkeun ta Al-Quran di Indonesia dibom sia.